kaeling rumikang di bumi alam namun kasasaran teh nafsu nu mata tabihi badan anu katon Tuhan. Tajallal haqqu likulli fardin min afradil mawjudati bima yaliku bihi min sirri tajaliyat. Gusti Allah subhanahu wa ta'ala tajali ka setiap hiji perkara tina satu kesatuan perkara anu mawujud kalawan tajali anu sesuai jeung rusyahna eta tajali. Setiap anu mawujud di sadaya alam eta sadayana mangrupakeun tajalina Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Ari tajali teh makna sederhana mah perwujudan, nyaeta perwujudan iradatna, perwujudan kudratna, perwujudan keagunganana, perwujudan kaendahanana, perwujudan kasampurnaanana jeung sajabana. Jadi setiap anu mawujud teh mun sacara kategori mah contona kahiji aya mawujud fisik atawa dohir, contona awak ente. Aya oge mawujud non fisik atawa batin, contona nafsu atawa ruh atawa akal ente. Kadua aya mawujud anu dipanakeun, anu aya masana, aya batas waktuna, anu kena kuruksak jeung hancur, contona dunya. Aya oge mawujud anu dikekalkeun, anu abadi, anu eksis salawasna, contona akhirat. Ta eta sadaya anu mawujud timimiti nu pangleutikna nepi kanu panggedena, timimiti anu dohir nepi kanu batin, timimiti anu fana nepi kanu kekal. Eta sadayana mangrupakeun tajalina Gusti Allah. Gusti Allah subhanahu wa ta'ala bertajali kana setiap perkara sesuai jeung kapasitasna masing-masing eta perkara. Artina dina setiap perkara anu mawujud terdapat tanda-tanda Gusti Allah, terkandung rahasia-rahasia Gusti Allah. Gitu. Naon hartina? Di antara hartina nyaeta urang kudu salawasna sadar yen sadaya perkara anu tumiba ka diri urang masing-masing dina ieu kahirupan dunya eta teh mangrupakeun tajalli Gusti Allah anu geus disesuaikeun jeung kapasitas atawa jeung kamampuan diri urang masing-masing. Dengan kata lain, Gusti Allah moal tajalli ka diri ente ku tajalli anu di luar kemampuan ente, ku tajalli anu teu sanggup ditanggung ku ente. Contoh misalnya ayeuna ente miskin, misalnya
Ta eta miskin teh mangrupakeun tajali Gusti Allah. Matak ditajalikeun ka ente oge eta teh geus disesuaikeun jeung ente jang. Hatina ente pasti kuat untuk menanggungnya. Buktina geus 30 tahun ujang hirup dina miskin. Tapi ujang henteu musnah, tapi ujang henteu hancur, tapi ujang henteu lebur, tapi ujang henteu binasa. Tatidinya ente mengenal Gusti Allah. Di antara nyaeta mengenal kana kaperkasaanana, mengenal kana kadigjayaanana Gusti Allah. Bukti tina kaperkasaanana, kadigjayaanana eta tajalina Gusti Allah anu mangrupa kamiskinan teh teu bisa dileungitkeun ku ente, teu bisa dirobah ku ente, ku ikhtiar ente, ku kerja keras ente 30 tahun. Bener teh? Geus 30 tahun ente berjuang, bekerja keras, membanting tulang, hayang ngarobah eta miskin, tapi teu bisa. Nepi ka ayeuna geus 30 tahun ente teh tetep miskin. Berarti eta jadi bukti yen Gusti Allah teh digjaya katangtuanana atawa tajalina nu mangrupa miskin teh anu ditajalikeun ka diri anjeun teh teu bisa ditolak ku anjeun jeung teu bisa dileungitkeun ku anjeun. Tah lamun kasadaran ente geus nepi ka dinya, ente geus panggih jeung nyatana. Palebah dinya mah Allah teh nyata, nyata akbarna, nyata koharna, nyata jabarna. Allahu akbar, Allahu kohar, Allahu jabar. Yen Allah teh nu kagungan maha besar, nu kagungan maha perkasa, nu kagungan maha gagah. Taeta perkasana, gagahna, akbarna teh lain cenah lain beja sabab geus kaalaman jeung karasa nyaeta melalui tajalina anu mangrupa kamiskinan anu ditajalikeun ka diri ente. Jadi melalui kamiskinan Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala memperkenalkan kapangerananana ka diri ente, sehingga ente kenal jeung akrab, nyaeta kenal jeung akrab jeung akbarna Gusti Allah, jeung jabarna Gusti Allah, jeung koharna Gusti Allah. Eta diantarana. Atuh lamun kitu mah berarti alhamdulillah wa syukronillah. Berarti ente kudu muji jeung mensyukuri Gusti Allah. Sing horeng eta teh anugerah ti Gusti Allah. Sabab ku eta perkara ente jadi leuwih mengenal ka Gusti Allah ku pengenalan anu nyata. Talamun ente geus bisa muji syukur ka Gusti Allah dina kamiskinan, mangka eta kamiskinan anu tadina karasa berat teh bakal karasa hampang, bakal karasa ringan, bakal karasa nyaman.
bahkan beh dituna ente bakal menemukan kenikmatan di dalam kemiskinan. Jeung eta gambaran kamiskinan teh bakal leungit tina hate ente, bakal leungit tina pikiran ente, bakal leungit tina rarasaan ente, bakal robah jadi musyahadah. Artina anu tadina kamiskinan dipandang ku ente sebagai sesuatu yang hina, sebagai sesuatu yang membebani hidup, membebani hati dan pikiran. Ayeuna mah hate jeung pikiran ente teh jadi lapang, jadi bunga, jadi tenang, jadi nyaman, jadi damai. Pikiran ente jadi positif, sabab sudah tidak terlihat lagi adanya kemiskinan. Yang terlihat bukan lagi kemiskinan, tapi keagungan Gusti Allah. Jadi keayaan ente anu tadina dipandang ku ente sebagai kemiskinan, ayeuna mah jadi dipandang ku ente sebagai keagungan Gusti Allah. Lamun ente geus sadar nepi ka dinya, ente bakal sadar bahwa sesungguhnya pada hakikat nama kemiskinan itu cuma ilusi. Kemiskinan itu tidak ada. Yang ada bukan kemiskinan, tapi keagungan Gusti Allah. Lamun ente geus nepi ka dinya, nilai-nilai ente oge kadituna bakal ngilu robah. Anu tadina hirup dina nilai-nilai negatif, ayeuna mah hirup dina nilai-nilai anu positif. Contohna anu tadina membenci dan mencela kemiskinan, ayeuna mah dengan kemiskinan ente memuji dan mensyukuri Gusti Allah. Jadi tina membenci jeung mencela kemiskinan jadi memuji dan mensyukuri Gusti Allah. Eta suatu loncatan anu luar biasa. Anu membenci jeung mencela ciptaan sarwa jeung membenci jeung mencela penciptana. Matak ente sing inget sakabeh nu mawujud eta sadayana ciptaan Gusti Allah. Lamun ente mencela, lamun ente menghina kanu mawujud, eta teh sarua jeung ente mencela menghina Gusti Allah. Jadi eta sakabeh nu mawujud bukan untuk dicela, bukan untuk dihina, tapi untuk mengenal Allah. Taku sabab kitu mangka kenalilah Gusti Allah melalui ciptaanana, melalui tajalina. Setiap hari Gusti Allah teh tajali ka diri ente dina kahirupan ente, nyaeta kudu mawujudkeunana pirang-pirang perkara dina kahirupan ente. Dengan mengenal Allah, ente akan bisa hidup damai dengan semuanya. Sebab semuanya adalah tajalli Allah. Ta eta teh jang
lain ngan nalika memandang atawa menghadapi urusan kemiskinan hungkul, tapi dina sakabeh perkara, dina sakabeh urusan, dina sakabeh nu maujud, ujang kudu bisa saperti kitu, ulah ngan saukur tepi kana gambaran anak hungkul, tapi oge ujang teh kudu bisa tembus ka Gusti Allah na. Dawuhanana Gusti Allah dina Al-Qur'an, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Kami baris ngedrehkeun ka maranehna tanda-tanda kami di sakabeh wilayah atawa di sakabeh penjuru bumi, jeung di diri maranehna sorangan, sehingga jelas keur maranehna yen Gusti Allah teh hak, yen Gusti Allah teh benar adanya, yen Gusti Allah teh benar-benar nyata. Itu muka dua na, naon wae anu tajali ka diri ente, saperti anu rupana sehat atawa gering, saperti anu rupana untung atawa rugi, saperti anu rupana miskin atawa beunghar, saperti anu rupana nikmat atawa bala, jeung saperti anu rupana kagagalan atawa kasuksesan, jeung saperti anu rupana nu sejen-sejena, eta teh perwujudan tina rosyahna Gusti Allah. Salah satu contoh rosyahna Gusti Allah, contohna saperti kodok kodar, dalika takdirul azizil alim. Naon wae anu tumiba ka diri ente di sadaya bidang kahirupan ente, di sepanjang perjalanan hidup ente, itulah perwujudan tina rosyahna Gusti Allah anu disebut kodok jeung kodar. Artina sakabeh nu mawujud dina kahirupan ente, sakabeh anu tumiba ka diri ente, sakabeh anu berlaku ka diri ente, eta teh geus sesuai jeung rusyahna Gusti Allah, geus sesuai jeung kodok-kodarna Gusti Allah. Hartina eueuh anu kaluar, eueuh anu menyimpang tina kodok-kodarna Gusti Allah. Kusabab itu jangan dibikin pusing kasep, relax aja dong. Di samping eta ulah nganisbat keuna naon ka diri ente sorangan. Contoh misalnya lamun ente gagal, mangka eta diri ente jeung eta gagal teh duanana mangrupakeun tajalina Gusti Allah, duanana mangrupakeun ciptaan Gusti Allah, duanana tetap jadi milik Gusti Allah. Bener teh? Kusabab kitu lamun gagal ulah ngewa kana kagagalan, jeung ulah ngewa ka diri ente sorangan. Sabab lamun ku ente dipinggang ngewa, eta ngandung harti ente mika ngewa tajalina Gusti Allah, eta ngandung hati ente mika ngewa kodok kodarna Gusti Allah.
mikangewa milikna Gusti Allah, teges nama mikangewa Gusti Allah. Kaduana ulah ngaku-ngaku, sabab sakabeh nu mawujudina kahirupan ente jeung ente-entena, nu mawujudina kahirupan ente boh nu dipandang negatif ku ente, boh nu dipandang positif ku ente, duanana meunang ngajadikeun Gusti Allah. Nu ngajadikeun salian Gusti Allah, ente mah ngan saukur ngalakonan hungkul kana naon anu geus dijadikeun ku Gusti Allah. Sameh ente gelar kadunya kodok-kodar nama geus jadi. Contohna seperti gagal jeung sukses. Tak gagal jeung sukses oge sarua eta teh tajali Gusti Allah. Gagal jeung sukses ge sarua siga tadi duanana teh eta teh ilusi. Eta mah ngan saukur sebutan ti manusia. Nyaeta ti manusia anu jahil, anu bodoh, anu teu mengenal Gusti Allah, anu teu sesuai jeung kahayang disebut gagal, anu sesuai jeung kahayang disebut sukses. Eta mah ngan sebutan ti manusia. Nusa bener nama hakikat nama gagal jeung sukses teh eueuh. Gagal dan sukses itu tidak ada, yang ada hanya tajali Gusti Allah, yang ada hanya keagungan Gusti Allah, yang ada hanya kekuasaan Gusti Allah. Maka dari itu bebaskan diri ente dari ilusi. Pandanglah dengan kesadaranmu Allah saja. Jadi ulah aya dina kasadaran batin ente salian ti kasadaran ka Allah. Sabab lamun diaku menang ente, kahiji bisa kaasup musyrik, kadua ngarugikeun ka diri ente sorangan. Contoh, lamun diaku ku ente eta dua perkara saperti gagal jeung sukses, mun panggih jeung gagal ente teh bakal bersedih, bakal kecewa jeung nalangsa, bakal merana bermuram dunja, bakal bikin ente tidak bersemangat menjalani hidup, bikin ente tidak produktif. Eta teh ngarugikeun ka diri ente sorangan. Nya kitu deui mun panggih jeung sukses, eta sukses teh bakal dipandang menang ente, mangka ente teh bakal menepuk dada, bakal besar kepala, membangga-banggakan diri, menyombongkan diri. Cek paribasa teh mah agul ku payung butut, adean ku kuda beureum. Bikin ente terlena dan lupa daratan, ta eta oge merugikan diri ente sorangan. Jadi anu menguntungkan diri ente mah nyaeta muji jeung mensyukuri Gusti Allah. Dina saban-saban tajalina anu dimaujudkeun ka diri ente dina berbagai bidang kahirupan ente di alam dunia. Ta etalah bedana nu ngaji jeung teu ngaji, anu berilmu jeung nu jahil. Ari nu ngaji mah kasadaranana ka Gusti Allah bangkit dan terjaga, sehingga beuki loba nu tajali ka dirina, manehna beuki mengenal Gusti Allah.
lamun beki mengenal Gusti Allah kadituna beki tenang jiwana jeung bunga hatena. Sedengkeun ari nu jahil mah ari anu teu ngaji mah kasadaranna terkubur ku berbagai macam ilusi. Ari ilusi muncul tina pikiran jeung hawa nafsu, tina pikiran rupana sangkaan, tina hawa nafsu rupana kahayang. Ari sangkaan eta teh loba salahna, jeung ari kahayang eta teh loba melesetna. Artina lobana jalma anu bersedih, anu teu bunga, anu menderita, anu stres, anu depresi, anu gegana, gelisah, galau merana. Salah satu sababna sabab mandangna lain make kasadaran ka Gusti Allah, tapi make sangkaan jeung kahayang. Matak namun ente hayangna hirup di alam dunya, mangka hiruplah dina kasadaran ka Gusti Allah, ulah hirup dina ilusi. Anu ngabangkitkeun kasadaran ente ka Gusti Allah sabagian diantarana nyaeta ilmu jeung zikrullah. Matak ente ulah eureun ngaji, ulah eureun zikrullah, sabab etalah sabagian perkara anu bisa ngabebaskeun ente tina ilusi dunya.